Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jama-jama kafir ti ahli kitab katut kaum musyrikin moal paburencai ninggalkeun kakupuranana jeung kamusyrikanana nepi ka datang ka maranehna katerangan nu tetela. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul Allah anu mangmacakeun lambaran-lambaran suci. Fiha kutubun qayyimah. Nu dina eusina kaunggal aturan-aturan nu bener tur lempeng. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jeung jama-jama ahli kitab henteu paburencai kajaba sabada datang ka maranehna katerangan anu tetela. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal maranehna teu ditimbalan salian ti supaya aribadah ka Allah kalawan ngaikhlaskeun agama karana anjeunna jeung nyingkahan lampah sasar sarta ngadegkeun salat nyumponan zakat sabab eta teh agama anu lempeng. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Saestuna jama-jama nu kalupur ti ahli kitab jeung musyrikin teh pernahna dina jero neraka jahanam tur tak maranehna bakal langgeng di dinya. Manehna teh makhluk anu pangjahatna. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Saestuna jama-jama anu ariman tur ngalampahkeun amal soleh maranehna teh makhluk anu panghade-hadena. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ganjaran maranehna ti pangerana teh sawarga adnin anu dihandapna teh curcor walungan. Maranehna bakal langgeng di dinya salalawasna Allah ridho ka maranehna sarta maranehna ge ridho ka anjeunna eta teh pikeun jalma anu wedi ku pangeranna.